biasa para kanca bade ngeraskeun hanca dongeng nuka Tunda carios nyambung judulna nyaeta Saur Karuhun. Ieu dongeng karangan Watatang ayeuna teh para wargi nincak bagian ka-31. Nalika urang baturai kamari parantos dugi ka nalika Aki Kalajaya tarung sareng si Nyai. Mangga urang teraskeun. Harita Aki Kalajaya inget kana sora wangsi ti Karuhun. Yen apesna Sujai dina puhuleungeun katuhu, ku dasar kitu Aki Kalajaya ngadoyongkeun awak ka beulah kenca. Atuh Sujai rada nyolonton awakna dongko ka bawah ku tarik-tarikna ngirimkeun gempuran. Cepetna keur Aki Kalajaya ngirimkeun tenggelan ku pigulang leungeun katuhu, kalawan keuna pisan kana puhuleungeun Sujai nu katuhu. Dek kareget Sujai ngarejet samalah rada mundur. Cabron Aki Kalajaya mino deui, ngabanting puhuleungeunna. Temahna Sujai muringis. Geus kitu mah Sujai teu dibere minge pisan terus dihanca ku tenggelan-tenggelan leuwih rosa. Nepi ka Sujai cungkal-cumpalit dayag-dag Sujai harita dadayag-daga. Aya kana 3 meterna. Ret Aki Kalajaya ngareret kana dudukui cetok anu ngagoler dina taneuh. Dudukui cetok ditiup, dudukui cetok ngalayang tur disada teu beda ti sora kolecer. Cabron keuna kana tarang Sujai. Tumrapna Sujai ngalengap. Tarang getihan siga tapak dikadek ku dawang. Memang kudu nyaksian masa teu kaharti ku pikir teu kahontal ku akal. Aya dudukui cetok bisa ngalayang tur bisa nyacankeun raga. Padahal Aki Kalajaya teu sabomrong dibarengan ku ngawatek elmuna. Siet dudukui cetok nyabat deui. Cabron. Aduh. Sujai leungit di temah wadi. Ilang tina kajawaraan make ngagoak nyebutkeun aduh sagala bari awak melenting ka tukang. Gelak-gelak. Harita tina sumutna keluar getih semu hideung. Nyaan amarah Aki Kalajaya lain beja. Harita Sujai keur babalongkengan utah getih teh. Bari beungeut beueus ku getih tina tarang. Terus dicahcer akhirna daek teu daek Sujai langsung ngakedebut rubuh terus gegerungan teu bisa budi deui. Nya teu rek ngabudalkeun amarah kumaha sasat Aki Kalajaya tas meunang kanyerian tina perkara Eyang Jayagiri lanceukna dikaniaya ku Sujai. Ari katamah-tamah rek maragatkeun nyawa sagara. Lamun kitu teh mah Aki Kalajaya males kanyeri. Nyaan luar biasa para mitra sadaya. Regenyeng Aki Kalajaya ngangkat batu nu gede kira-kira saluhureun kalapa. Nu maksud rek ditingangkeun kana sirah Sujai. Barang sagejret-gejreteun sirah Sujai ditinggang ku batu ngong aya sora lalaki geus kolotpokna. Kalajaya, inget kana amanat ti kula tadi ceuk kula kumaha. Di mana nu jadi lawan geus teu bisa budi poma ulah wani-wani tuluy nandasa. Kitu cek soratan patinga atuh batu dibabetkeun ka sisi. Sok geura budi deui sia Sujai, geura beakeun sing nepi ka koredas ilmu panamu si lain geuleuh. Cek Aki Kalajaya dibarung ku amekan ngahegak ke sangoprot maseuhan sakujur awak. Sedeng Sujai teu nema sakemek-kemek acan ukur ngareret terus neteup kana beungeut Aki Kalajaya. Pok Aki Kalajaya nyarita deui. Ya Sujai, si lain kaayaan kieu teh ulah boga ngapadianatan ku diri dewek euy. Tapi kudu narimakeun maneh ieu teh hiji amal perbuatan si lain keneh. Hiji kalakuan si lain keneh nu nyimpang tina dadasar kamanusaan tur anu nyimpang tina hukum agama jeung dari agama. Kudu ingat tuh kudu ngarti ieu teh hiji panebusan ti jalma-jalma nu dihianatan tur dikaniaya ku lain. Aduh Kalajaya, tibatan kaya diri kula kieu mah leuwih hade paragatkeun sakalian nyawa kula Kalajaya. Nuhartina kaula ulah dikakaya kieu aduh. Cek Sujai kakara nyarita kitu ge sorana semu harosos. Bari leungeun ngaleper. Keur kaula mah teu wasa maragatkeun nyawa manusia Sujai. Teu wasa nebatkeun pati sabab anu hak tur anu wenang nyabut nyawa manusia ieu ti Allah. Mana sinakeun samode si lain geus tuman geus jadi pagawean luasna sasama umat Gusti. Sabab si lain mah geus yakin mibaraya ka setan ida jilatna tulok. Sanajan si lain teu menta diberesan nyawa ge pasti isuk jaga ningketo bakal eueuh ti dunya kalawan pasti bakal ngayakeun balitungan amal jeung laku lampah lain salila ku melenang di alam dunya. Da tadi ge ye di mana manusia boh lalaki boh awewe boh kolot boh ngorakene umumna nu geus dewasa dina mulangna ka alam akhirat anu moal dibawa teh harta kakayaan atawa kadunyaan.
ngan anu baris dibawa lian ti iman jeung Islam lintang ti amal manusia sewang-sewangan didinya manusia bakal neuleuh catatan masing-masing lamun catatan teh mah bakal kadeuleuh perbandingan laku lampah manusia salila di dunya nah loba keneh ngalampahkeun kamaksiatan nah loba keneh ngalampatkeun amal jariah ka sasama umat Gusti nu matak geura masrahkeun we ka nu maha kawasa lamun si lain bener-bener teu sanggup kumaleunang di alam dunya mah tema Aki Kalajaya terus ngaleos nyamperkeun ka Kimenon nu keur nying hareupan sagara nu masih keneh can eling-eling kalawan Aki Kalajaya pokna euy Kimenon urang balik wayahna si Agus panggul tawa ganong ku lain sabab eyang matana gana hengker pokna teu harese Kimenon ngaganong sagara kalawan dibantu ngangkat awakna ku Aki Kalajaya tuluy init ninggalkeun eta tempat sedang Suja imah gegerungan gigireun si Gibun anak buahna nu tadi ge palastra kasoran ku sagara tuna perkara Aki Kalajaya jeung Kimenon nu masih keneh di perjalanan bari ngagaganong sagara malikan kaya Nyi Santiwangi ti sacingna Aki Kalajaya jeung Menon init di imah gawena ciling cincat kawas hayam keur kumahkar sirili ka imah jerut turun kaburuan telila kalacat ungah deui kitu jeung kitu we polahna Nyi Santiwangi bari hatena teu gararena kahariwang jadi nambahan tadi mah hariwang ku perkara nu jadi salaki geus aya kana 3 poena teu balik-balik ayeuna kasambung keur neneangan sagara can balik keneh geus ampir sapoe jeput sedang Mbah Sukri nu keur ngajejentul di tepas sakitu kalalar liwatan dia menitu direret-reret acan komo diajak nyarita sigana pura-pura teu katingali kuningali polah Nyi Santiwangi keur Mbah Sukri ngarakasa kaget lain heuheureuyan malah tanda tanya dina hatena nah memang bener Nyi Santiwangi lain anakna katelah Nyi Sarikaya atawa naha micua tur embung kacicingan kumanehanana atuh para mitra lamun karugian teh mah asa karugian sakapeung Mbah Sukri boga kayakinan yen Santiwangi anakna sabab rupa meni ceples teu dipikeun sasieur rupa Nyi Sarikaya gek Nyi Santiwangi diuk dina golodog di barung kubudina alun hate asa bekitu para ruguh ting sarblak jeung paranas daun ceulik tapi kawanci asar harita Nyi Santiwangi ngajejentul na di golodog korejat nangtung turun tina golodog sabab rentang-rentang katingali aya ura 2 urang lalaki lalimpang ngancan sidik kana rupana sabab jauh keneh gerendeng Nyi Santiwangi ngagerendeng jero dadana bari panon manco nyidik-nyidik ka 2 urang lalaki hari itu sahat cenah 2 urang lalaki anu ditinggal di kitu nasi Aki kitu jeung Mang Menon atawa jelema jahat buah-buahnya jelema jahat sabab nu panghareupna culang cileung lamun nya jelema jahat tu rek ngaganggu ka aing rasakeun si aku aing rek disabatan ku arit deuleu kitu gerentes hate Nyi Santiwangi bari ngarongkong arit tina kolong babalean nu keur dipake di ku Mbah Sukri barang Nyi Santiwangi turun deui bari aritna dikatukangkeun ana breh si horeng lalaki nu dicuriga teh Aki Kalajaya jeung Menon sidik sotena dumeh geus deukeut nu kira-kira 20 meter deui lenyap hate Nyi Santiwangi ngalenyap sarta langsung mulu menitu sirikna ti babaranting kalawan ngagero sidika kaki Menon ngaganong sagara salakina Gusti nu Maha Agung akang kunaon akang Aki kunaon si akang si Aki pokna ngagebi-gebi leungeun Aki Kalajaya tong gempur-gempur nyai kekelanan rek barang tanya mah geus unggah cek Aki Kalajaya can nerangkeun sababnya ka karajol pisan kalacat Kimenon unggah ngaganong sagara samalah Mbah Sukri reuwas kalawan nanyakeun ka Kimenon da puguh di lain-lain ge sagara teh incunan kunaon si Agus teh jang Menon pokna tapi ku Kimenon teu ditemalan sabab capek jeung ngarasa berat ngaganong sakitu jauhna goledag sagara dikadangkeun di tengah imah kalawan dianggelan meunang nyokot Nyi Santiwangi di kamar gabrug Nyi Santiwangi ngarangkul kana awak sagara Kang ya abdi Kang sing emut Kang sing emut kunaon salaki kuring teh Mang Menon nuruk sakieu beungeutna oge panon bareng sabelah usaha salaki kuring teh jadi ruksak Nyi Santiwangi tuluy ngeguk-guk bari nyuuh kana dada sagara salakina tapi Kimenon atawa Aki Kalajaya teu nemalan sabab cara pekene komo ari Aki Kalajaya masa satas tarung sakitu rongkah jeung lila ngayonan Sujai nu waluhu alam kumaha nasibna Sujai
dan karena pasti enteng na cacad wae mah warugana ari tepi kapalastra henteu namah duka teh teuing sabab perkara pati Rusia Allah. Tekung silila para mitra Nyi Santi cerik narepeh tuluy ngusapan sirah sagara nu baya duku tane kebul. Bluk Nyi Santi wangi nyuuh deui kana dada ari Basukri gawena colohok siga nu kasima. Cimenon, yuk urang katampian heula bising kaburu akhir asyar. Nyai nangeur cai we ka ditu jeung keur ngumah beungeutna si Agus. Keuna moal naon-naon kege moal burung ingat. Cek Aki Kalajaya kakara nyarita deui. Bari ngorejat nangtung tuluy indit katampian jeung Kimenon. Koroyong Nyi Santi wangi ka dapur nangeur cai kana seeng. Ari Basukri ngajelengut we sakapeung ngareretan kana beungeut sagara incuna. Meuni ruksak samututung. Bari hate ngarasa ngresturna langsa. Mana anu jadi incu cilaka, mana ku Nyi Santi wangi teu ditarik teu ditakon. Sabada Aki Kalajaya jeung Kimenon balik ti tampian tur geus sarolat asar, gero ngageroan Nyi Santi wangi nu keur nangeur cai. Nyai, geus haneu caina, asal haneu we teu kudu ngagolak Nyai. Parantos Aki ke sakedap. Tema Nyi Santi wangi bari ngawadahan cai haneut kana baskom leutik tuluy dibawa ka jero. Gek Nyi Santi wangi diuk gigireun Aki Kalajaya nu geus prak ngajian cai haneut dina baskom leutik. Ari Nyi Santi wangi gawena neuteup kana beungeut sagara. Ragama ngarampa kana dada taksiran aya keneh napasan heuteuna. Sidik sagara aya napasan. Nyi Santi wangi teu hariwang teuing harita teh. Komo kitu Aki Kalajaya anu mana rek Aki Kalajaya rek nubaran sagara nu dina kaayaan sagara sakitu ruksak warugana. Para mitra kaum dangu aya kana setengah jamna Aki Kalajaya ngajian cai tuluy ngareret ka sagara. Kalawan beungeutna ditiup 3 kali. Sok ulasan beungeutna Nyai bari eta getih garingna dina irung jeung dina gado bersihan. Kekelanan urang ngalaan heula keur inugeunana. Kang ngaleutna mah ulah cai atuh ki jalaran teu acan ngagolak. Tina naon. Pokona mah kekejang. Cai naonnya? Rasan teh cai sakeun. Jung atuh nyokot ka ditu keur minum namanya cai teh kitu naon. Cek Aki Kalajaya leos Nyi Santi wangi ka dapur nyokot cai teh di wadahan kana bekong. Samalah teh kona ge dibawa jeung gelas hiji bisi Kimenon hayang nginum. Harita beungeut sagara diulasan ku cai meunang ngajampean Aki Kalajaya. Samalah getih nu garing dina irung jeung dina gado sagara dibersihan make lama. Euleut sawatara menitnya sagara beunta tuluy ngorejat hudang. Panon jaringas rinat ka Kimenon rinat ka Aki Kalajaya kitu deui ka Basukri. Kerot huntu sagara disadating kerkot siga nu ambek. Aki Kalajaya nanya bari nyakal pinghilang leungeun sagara nu keur mureleng kana beungeut. Agus, inget henteu cing ngucapkeun istighfar. Pokna bari ngucap beungeut sagara. Astagfirullahalazim. Geuning abdi terus aya di dieu ki. Sahan ngabantun abdi ka dieu? Cek sagara siga nu satengah ngimpi. Kapan ku Aki jeung Kimenon di teteangan? Nya tadi kapangi waktu Agus rek dikaniaya ku si Sujai. Lamun teu kaburu kapangi maka wasna hidup teh karingaran. Samala lamun hade dicaritakeun mah Aki teh yeuh. Jeung Kimenon geus lila nyaksian si Agus ngayonan si Sujai. Nah, atuh Agus teh kutara ngagugu kana caritaan kolot. Kapan ceuk Aki kumaha mangkukna nyarita ka si Agus. Ceuk Aki teh lamun hidup keukeuh teu hayang mulangkeun ka nyeri jeung katelengesan ka si Sujai. Engke di mana Aki geus nadran ka karuhun Aki. Tapi si Agus ngadon ngarolos geuning. Coba tadi lamun teu kapanggih ku Aki bari eueuh pitulung ngeumeuti nu maha kawasa. Teuing kumaha kajadianana. Tapi akhirna Aki ye pipilueun ngawarasi si Jai kalawan manehna teu bisa cengkat deui. Ayeuna ge teuing kumaha nasibna geus puguh ari baturna mah tadi ge ragana ngabanusan. Cek Aki Kalajaya rada ngagelendeng. Mun Aki rumaos abdi muruguh henteu tungut kana piwuruk Aki. Nyari margana bakat tingkungan neswe karena kejahatan si wawalak jantung palastranya si wawalak nanyeki. Terus palastra mah henteu. Ngan kadeleun aku Aki maripuh. Isa rubuh sotenan bani we aya soratan katinggalan.
Eta seorang abejaan apes nasi jai dina puleungeun beula katuhu. Nya asana aya wangsit kitu mah karti karuhun memang bener si jai luhur ilmuna. Aki ge hampir-hampiran cilaka atuh. Sanggeus puleungeun anu katuhu kateungeul ka kara maneh ngalemah. Atuh tidinya mah dihanca we ku aki nepi ka teu bisa bodi deui. Tadina masih jai make nitah tuluy diberesan sagala ka aki. Ngan ku aki teu dilaksanakeun sabab aki inget kana amanat ti karuhun. Di mana nu jadi lawan geus teu daya teu upaya teu meunang maragatkeun nyawana kitu. Sabab nu wajib turhak nyabut nyawa manusia lintang ti Gusti Allah. Cek aki Kalajaya nerangkeun sakumaha nu karanapan tadi kalawan pokna. Kumaha ayeuna aya keneh nu karasa Gus? Alhamdulillah ki teu aya nu karaos mun ieu we panon meni asat petet kieu tema sagara bari nyabak panon. Memangnya masih keneh petet sabeula. Cing maju diukna atuh kaki. Sagara nised ka hareup kalawan panon. Sagara nu masih keneh bareuh teh tur petet dikersakeun ku Allah Subhanahu wa taala ngaijabah para mitra kana tarekahna Aki Kalajaya lir koneng katetesan apu ceuk paribasana atuh harita keneh kempes tur sabiasa deui teu baruh teu petet. Ai koneng katetesan apu langsung beureum sieun langsung beureum. Atuh kitu deui beungeut anu gareuneu tur garetihan teh cager sapada harita. Puguh Kimenon jeung Basukri ngaremang kadu olohok mata simeuteun. Kaget ku teu sangka Aki Kalajaya luhur ilmu jembar ku pangabisa. Lamun ditilih kana syariatna masiga jalma sepi ku pangarti, malarat ku pangabisa subung ku ilmu nya kitu sotenan dume Aki Kalajaya teu nyirikeun maneh boga ilmu. Nya meureun nu kitu disebut batok bulu beusi madu. Ya paripaos batok bulu eusi madu. Yung kaditu gara kacaya Agus gising kaburu magrib pokna. Kalawan teu leleda sagara dibarengan ku Nyi Santiwangi pamajikanana indit katampian. Eutingna sabada salat Isya. Sagara jeung Nyi Santiwangi ngadoniis ditepas nu kabeneran peuting harita hade poena. Langis bengras taya tedeng aling-aling bentang geus mimiti aya nu tembong ting carelak ting karti. Mega bodas ting arenat sora dangdaunan ting korosak ting kerese. Kawa sora jalma keur ting harewos katebak ku hilibirna angin peuting. Nyai sugan teh moal bisa tepung deui nu hartina akang ningalkeun Nyai sapapanjangna ku jalan ikaniaya ku welek si Juai. Ngan geus kitu we pitulung Allah akang kudu panjang keneh umur. Syariatna ditulungan ku Aki. Dipikir-pikir masalah akang keneh teu nurut kana caritaan Aki. Dicarek ulah ngayakeun pembalesan ayeuna-ayeuna ka si Jai, tapi akang ngurugul teu beunang diomongan ku kolot. Temahna akang ampir-ampiran nyieun poe panungtungan. Ku dasar kitu jadi pieunteugeun keur diri akang. Malah keur Nyai jeung nu sejen kasebut anu masih keneh boga kolot, boga inung jeung bapa ulah rek ngurugul. Ulah rek wani-wani ngarempak kana panyarek nu jadi kolot. Mana kolot nyarek atawa ngomongan teh netelakeun nyaah ka anak atawa ka incu umumna ka kulawarga. Nyaeta ku ayana akang kitu teh bakating ku nyeri-nyerina tina perkara kajahatan ngaran si Sujai. Baheula inung bapa akang dikaniaya ku manehna sakumaha nu geus dicaritakeun ka Nyai. Terus akang ku anak buahna dibalangkeun tina luhur gawir sakumaha saur eyang kasebut karuhun akang. Akhirna eyang dikaniaya ku si Sujai. Arek kumaha atuh teu ngarasa panasna akang. Arek teu nyeri kumaha boga kolot dikaniaya batur. Cek sagara ngagelentis nyarita kan jadi pamajikan. Bari hatena reuwas kareureuhnakeun tina perkara tarung jeung ngaran Sujai. Ngaso heula para wargi, ngaso. Para mitra kaum dangu sagara ngagelentis kan jadi pamajikan bari hatena reuwas kareureuhnakeun tina perkara tarung jeung ngaran Sujai. Puguh abdi ge sami pamili saya disanggepkeun masalami akang teu aya 3 dinten 3 wengi meni asa teu pararuguh emutan Kang. Barang teda teu mirasa wengi sering nyaring jalanan hate dirobeda ku kahariwang. Nanging nu atos mah atos we kalayan mudah-mudahan ulah kaalaman deui. Boh ku akang boh ku abdi tema Nyi Santiwangi. Tah ayeuna akang rek menta karidoan ti Nyai. Nyata dipenta karidoan tina perkara kaselapan kudu jadi aki akang.
sabab nu jadi aki teu boga tuturkeun lintang diri akang jeung nyai. Ari katamah-tamah nu jadi aki geus sakitu rarempona dibandingkeun jeung aki nyai mah cangker keneh aki nyai. Cacakan umur aki nyai geus ampir 80 tahun. Ari nu jadi aki akang sigana geus kolot sotenan dumeh ku panyakit. Ari tage dibawa ka dieu teh sasat keur boga panyakit. Kumaha nyai kira-kira ridho kaselapan ku aki akang? Ari teu dirawatan sieun ngarasa dosa kasebut boga kolot ngan hiji-hijina meni eueuh teu dirawatan pisan. Cenah nyai teu ridho atawa bae dituna ngarasa riweuh kacicingan ku jadi kolot akang. Teu naon da akang moal maksa. Ngan pasti ku akang rek dijajapkeun ka sarakanana sugan boga keneh keur nyiruruk ceuk Sagara. Nanya kana pamadegan nu jadi pamajikan ridho henteuna kacicingan ku Bah Sukri. Sedang Nyi Santiwangi ditanya kitu kudu jadi salaki teu buru-buru mere jawaban. Malah melenguk siga nu bingung mere jawaban. Atuh Sagara tumanya deui bari ngareret terus neuteu. Kumaha Nyai ridho henteu kacicingan kudu jadi aki akang. Geus kitu mah kakara Nyi Santiwangi nyarita kitu ge siga nu hoream. Kang abdi mah rada abot akang ngasihan kaputusan teh muhun disebatkeun abot teh bireh. Abdi sasat numpang di aki. Anu mawi saya akang sasauran ka aki, cek Nyi Santiwangi teu mere kaputusan nu cinda. Memang lamun diteang kana kituna mah keur Nyi Santiwangi teu boga kakawasaan. Nu hartina teu bisa ngidingan teu bisa nolak sasat manehna ge nurut ka Aki Kalajaya. Geus puguh ari Sagara mah jeung Kimenon sasat kasebut deungeun-deungeun. Bener ketang diteang kadinya mah keur Nyai teu boga kakawasaan. Sabab ieu tempat anu Aki Nyai. Ku dasar kitu insyaallah isuk akang rek cumarita ka Aki sugan jeung sugan Aki ngidinan turidoeun kacicingan ku Aki akang. Ieu Nyai urang ngampi geus peuting ieu teh geuning bah teu bulan geus rada luhur. Sagara ngorejat nangtung tuluy ngarampih kalawan pantona ditulakan. Sedang Kimenon jeung Bah Sukri geus talibra kitu de Aki Kalajaya geus teu kadenge batuk-batukna acan. Estu sepi jempling rehe comrek lain babasaan lintang ti sorat ciang-ciang nu kadenge dibarungku saralonok pating keureleung asa sarieupna keur kawantu patempatan kalingkung ku rupa-rupa tatangkalan. Leheung dina mangsana halodo bari caang bulan teh teu sarumpeng teuing. Narajang usum ngiji dina halodona ge bari diparengkeun poek bulan. Luareun wawangunan poek teu katulungan meni merdong ceuk paribasana teu kadeuleungut tekeun curug-curug acan. Kacaturkeun dina poe isuk nganu kira-kira wanci haneut moyan bari saurang oge eueuh nu baroga pigaweun jelasna mah pada salse turadine. Harita Nyi Santiwangi keur nyangu di dapur, ari Bah Sukri jeung Kimenon keur maroyan di pongpok imah. Aki Kalajaya kakara kaluar ti kamar tas wiridan sabada salat subuh. Gero Aki Kalajaya ngagegero Nyi Santiwangi kalawan menta cai haneut bari terus ngoloyong ka tepas. Teu hararese Nyi Santiwangi mairan cai enteh ngebul keneh kana bekong. Biasa nama Aki Kalajaya nginumna teh kana batok ngan batokna beulah. Ari si Aki na si Agus jeung Kimenon kamarana Nyai. Duka tuh kida memang ketinggalan mah di dieu nuju ngobrol rupina mah arah mangka kebon ki. Tema Nyi Santiwangi teu nyahun yen Kimenon jeung Bah Sukri keur maroyan di pongpok imah. Oh kajun keur arulin ka kebon mah. Sugan ge balikna ngarala sampe. Ari si Agus ka mana? Aki Kalajaya meni dipapai nu kabeneran harita Sagara nolojol pisan. Jalan ti dapur tas balik ngelamkeun sarung atuh pokne malan bari ka jero. Ieu abi maki pokna ai geuning hol ti dapur. Aduh jadina hakim mun ngupat goreng teh kapelengok manten. Tas di mana atuh hidup teh? Aki Kalajaya ngareret. Wangsul ngelamkeun sarung di tampian ki tema Sagara. Ari Kimenon jeung Aki aya di kebon. Itu Mang Menon sareng punaki menuju maroyan di pungpok bumi ki. Ye, walu keur maroyan. Majar ceuk si Nyai mah keur ka kebon boro ceuk Aki teh. Syukur ka kebon mah sugan ngarala sampe keur bubuyeun. Mun disangki mah ka kebon bireh tadi lalungsur ti tepas teh. Rupina mah lepat sangkian we eta mah pun bojo mah ki. Nya da sangki ku abdi mah ka kebon atuh da. Malah ceuk Nyi Santiwangi oge. Nyarita bari mangiciankeun cai keur Sagara salakina. Koloyong Sagara katepas gegero ngagegero Akina jeung Kimenon kalawan teu hararese arungah gugget darieu. Panyana Aki mah reueuh teh ka kebon ngarambut sampe.
Tuki nuju moyan sering itu yang Agus tema Ki Menon. Geus haneut beuteung jacan ngahaneutan beuteung, tanya Ki Kalajaya maksud mangahaneutan beuteung teh minum cai haneut. Oh para doski tema Menon. Jep sararea jempe menikawas gaang katinca. Ari Nyi Santiwangi sanggeus mairan cai keur sagara teh ngoloyong asup ka kamar, teu sakumaha lila sagara ngagegero Nyi Santiwangi. Para mitra kaum dangu nu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Sakumaha nu kauninga Nyi Santiwangi sanggeus mairan cai keur sagara teh ngoloyong asup ka kamar. Teu sakumaha lila sagara ngagero Nyi Santiwangi. Nyai, Nyi Santiwangi kesit nemalan. Cingka di belakang aya picaritaeun mengpun pada rine. Ceuk sagara teu hararese Nyi Santiwangi norojo sarta diuk gigireun Aki Kalajaya kalawan pokna. Manawi kieu Aki, abdi teh bade aya pisan nemeun ka Aki nanging kitu ge langkung ti payun mugi ngahapunten. Bilih aya carios anu kirang mernaha tanapi aya nu teu kaulem kumanah Aki. Aya picaritaeun urusan naon Agus? Aki Kalajaya ngareret. Eta Aki wengi tadi teh abdi ngobrol bari nii sareng si Nyai di payun. Muhun ngobrolkeun perkawis kajantenan kamari teh Aki. Tos kitu ngalegot kana perkawis pun Aki nya singket nama abdi teh bade neda karidoan ti si Nyai. Wireh kaselapan atanapi katurut ku pun Aki, jalan pun Aki parantos teu kagungan pesalindunganeun. Nya ge aya ge abdi kasebat incuna batan sakieu katamih-tamih abdi sasat numpang di dieu teh. Ari waleran si Nyai teh abdi mah teu gaduh kakawasaan jalan ieu bumi kagungan Aki. Sae sasauran ka Aki kawidian sareng henteu nama kumaha anjeunna. Tumali kitu kumaha kinten-kintenna upami pun Aki teras ngiring ka dieu. Ngiring di dieu maksud teh mohon di dieu teh samantawi satecan abdi gaduh tempat nyalira ceuk sagara. Kalawan langsung dijawab ku Aki Kalajaya. Di Agus, hari keur Aki maka saha-saha ge teu boga hate geuneuk maleukmu. Ceuk paribasana Aki macaang bulan 14 lebar jalan sasapuan. Malah keur Aki ngarasa atoh nu aya, ngarasa bagja nu aya, hirup loba batur pikeun paku kumaha. Lantaran urang hirup di alam dunya teh moal bisa cicing sorangan, kudu aya batur pikeun paku kumaha. Dina ngoning paheyeuk-heyeuk leungeun paantai-antai tangan. Babalikanan Aki sorangan teu boga pikeun paheyeuk-heyeuk leungeun paantai-antai tangan. Komo kieu di dieu eueuh tatangga saurang-urang acan. Lamun teh ama Aki diparengkeun galinging panas tiris atawa rumpak caringin janari tengah peuting, saha nu baris mulus? Bau teh teuing rek saterusna oge. Atuh jadinya ngana rek lamunnya kaya Aki si Agus oge jeung Ki Menon tong inca balilahan ti dieu pek wae da ieu imah jeung tanahna geus dihibahkeun ku Aki ka si Nyai, cek Aki Kalajaya ngidinan. Turido kacicingan ku Basukri Akina sagara anu harita keur melenguk kawas buuk meunang mabuk. Tak kitu Aki kueyang nasi Nyai tos kawidian Aki satrasna di dieu riung mungpulung, cek sagara ngareret ka Basukri Akina. Agus, keur Aki nincakanna paribasa berat nyuhun, berat nanggung, berat narimakeunana kana pangaku nu jadi incu. Kalawan Aki nganuhunkeun ka ieu sepuh ngan Aki teh lain teu narimakeun kana pangangkeun ti ki sepuh. Kitu deui ti hidup. Kulantaran Aki teh nya ieu ti kamari inget wae kasarakan, Aki teh rek balik we kasarakan. Sugan saung Aki aya kene harita nama pasti moal rusak, moal ieu moal naon teh moal nepi ka ruksak ngan ari imah pasti ruksakna, ulah-ulah rugrug sabar ditinggalkeun aya 18 taun. Cek Basukri nyaritakeun inget kasarakan nu hartina rek balik deui. Kunaon ari eyangna Agus? Makerek balik deui kasarakan kawas nu boga kene uruseun. Kapan geus teu boga baraya di ditu teh lain?
Nasion teu mangidahar. Nah aki ngaku teh ukur dina tungtung bibir. Nah tawarga terapan lain cek aki ge syukur arek dulu di dieu makomo kitu nu jadi incu aya di dieu. Cek aki Kalajaya bari netep kana beungeut Bah Sukri. Sanes sieun teu menakna da aki mung simkuring teh ngaraos isin bios bade wangsul we kalemur. Bah Sukri nyebutkeun ngarasa era sagala. Hehehe ari kibaraya. Kumatak pikasirieun make nyebutkeun era sagala. Era teh era kusaha? Aki Kalajaya seuri siga nu ngarasa lucu ku caritaan Bah Sukri. Sumuhun nu dianggo ka isin teh sanes ku aki atanapi ku pun incu. Nanging ieu ku istrina pun incu suntik kawit simkuring aya di dieu rugi ka dinten ieu. Meni teu narik teu nakon sakalieun ku simkuring ditaros ge meni sesah bade ngawalerna. Mana kitu ge istrina si Ujang leres-leres alim kacarikan ku simkuring. Anu mawi simkuring bade wangsul deui we kasarakan sanes teu nampi kana pangangkeun ti aki. Temal Bah Sukri. Atuh aki Kalajaya ngareret ka Nyi Santiwangi. Ulah kitu Nyai kawas lain kakolot we kapan eta teh di lain-lain ge aki na si Agus sarua jeung aki Nyai kene. Kunaon atuh make boga adat kitu sagala Nyai? Karunya Nyai mangkaning aki si Agus teh teu boga baraya pisan. Sedeng manehna ini tisarakan neneangan nu jadi anakna diparengkeun tepung jeung si Agus incuna. Cek aki Kalajaya rada ngagelendeng Nyi Santiwangi. Atuh pok Bah Sukri nyarita deui. Eta panginten bire simkuring angkeun anak anjeunna sepuh. Kalayan simkuring mungaran ka dieu nyebat Nyi Sarikaya. Mali pangersa oge harita teh rada nyempad. Simkuring nyebat Nyi Sarikaya pada asal resna ieu teh pun anak wastana Nyi Sarikaya. Piraku simkuring bade ngangkeun anak anu sanes sepuh. Sajabiti kitu sanaos simkuring aya 18 taun ge teu tepang sareng pun anak moal hilap kana rupina. Nanging sakituna deui sawios ari si Nyai teu kersa diangkeun anak atanapi anjeunna teu kersa ngangkeun bapa ka simkuring. Mung tetep simkuring mangkeun anak ka si Nyai teh. Cek Bah Sukri nyarita bari carindak-dak. Sedeng Nyi Santiwangi melenguk teu ngareret ku juru panon-panon acan. Celengkeung ka Kimenon mairan cumarita pokna. Mawi di kamari eyang Agus teh sasauran we ka simkuring aki. Muhu nyaurkeun eta si Nyai putra kandung anjeunna sumuhun. Mari rada panjang lebar eyangna teh ngadadarkeun tina perkawis putrana. Saur anjeunna teh upami si Nyai tetep teu ngangkeun rama kantos bade mulih kasarakan kitu. Aturet aki Kalajaya ngareret ka Nyi Santiwangi kalayan tumanya. Eta bener aki na si Agus teh bapa kandung Nyai atawa lain Nyai? Pokna. Tapi Nyi Santiwangi teu nemal tongoy melenguk atuh sagara milu tumanya. Cing waleren Nyai. Nanya aki teh bapa Nyai ditanya kitu ku sagara anggureun segruk Nyi Santiwangi ceuri. Ngajadikeun kaget ke kasararea kalawan aki Kalajaya tumanya deui. Kunaon ditanya anggur ceurik Nyai? Nah bener ieu teh bapa kandung Nyai, pok geura jawab nu jelas. Daki ge moal amek nu arek nyeri hate dumeh ngurus Nyai atawa ngarawatan Nyai tahun-tahun di dieu. Ongkohan tadi ge aki tengan sakadar ngarawatan Nyai karunya sabab harita Nyai kapangikeun ceurik di sisi kebon. Bari awak rang kebong. Pake teu puguh rupa nya satuluina ku aki di aku anak angkat. Lamun bener ieu bapa kandung Nyai, jawab benerna atawa nyana bapa Nyai. Lamun lain, jawab lain bapa Nyai. Ngan lamun Nyai boga akuan yen ieu bapa kandung, Nyai ulah teu ngaku. Pamali bising jadi dosa, na samarukna kumaha ari jalma boh awewe boh lalaki. Teu daek ngaku bapa, teu daek ngaku ka indung kandung. Kumaha lamun jadi inung bapa nyerieun hatena? Leung ukur nyeri hate kumaha lamun inung bapa ragrag kecap anu matak kadiri urang sajabati kitu teu meunang pangampura ti inung bapa kitu.
Apaan katerangan lagi jelas Gusti Allah moal kersa ngahampura lamun urang boh lalaki boh awewe boh nu beunghar boh nu miskin can dihampura ku indung bapana. Pok jawab nu jelas Nyai, bener ieu teh i bapa kandung Nyai atawa kasebut bapa kukut samodel aki ka Nyai. Cek Aki Kalajaya nyesedak tumanya ka Nyi Santiwangi bari teu leupas tina paneutupna. Geus kitu mah kakara Nyi Santiwangi ngajawab bari ceuri. Laras Aki. Ok napono. Jadi yakinnya bapak kandung Nyai? Laras. Astagfirullahalazim. Nah, ari Nyai buat boga kalakuan kitu. Rumah saya jadi bawa bapak kandung tapi teu daek ngaku. Ari ngaran Nyai nu sabenerna saha? Aki Kalajaya bangun reuwas. Pasta abdi nu saleres nama Sarikaya Aki. Tema Nyi Santiwangi ngaku yen ngaran manehna teh asli Mas Sarikaya. Ngan ngaganti sorangan jadi Santiwangi. Gusti nu Maha Agung. Aki Kalajaya gogodeg bari kumecrek. Atuh sagara katingalina reupkeun krai pias taksiran batina ngaranjug teu sangka si horeng pamajikan teh anak akina lamun kitu teh mah sagara boga pamajikan teh kabibi lanes ari kimenon ngagereneng jero dadana. Astagfirullahalazim. Daek salamet teuing deka. Atuh lamun kitu masih Agus boga pamajikan teh kabibi si Nyai boga salaki ka alo tur lanes pisan. Asa kakara mangihan cerita model kieu deka. Nyan sing sumpah duh. Pikir-pikir asa dia dongeng we asa di sadiwara ieu mah. Tak kumaha pangna si Nyai teh nyahoeun yen salakina teh alo. Kitu deui si Agus teh nyahoeun pamajikanna teh bibina. Na teu silih tanyakeun indung bapana kitu. Beuh. Kumaha hari geus kieu cenah. Sok sieun si Nyai minta diserahkeun ku lantaran boga salaki ka alo. Leuh lamun duanana pada sadar dina pepegatan. Narajang salah saurang anu teu sadar atawa saurang teu ridho pepegatan kana tangtu jadi pegat babarayaan atawa duduluran. Kitu dina gerentesna kimenon bari panon rutret ka sagara jeung ka Nyi Santiwangi alias Nyi Sarikaya nu keur murag-muragkeun cimata. Ari Eyang Kalajaya pok nyarita deui. Ngaso heula parawati. Ngaso. Harita Mang Menon dinanggoni ngagerentos teh panon mahrut red kasagara jeung ka Nyi Santiwangi alias Nyi Sarikaya nu keur murag-muragkeun cimata pok Aki Kalajaya nyarita. Eta kunaon atuh pangna Nyai teu narikeun akon ka akina si Agus bari batin marumasa atawa ngaku yen akina si Agus teh bapa kandung Nyai. Teu hararese para mitra teu kahalangan ku hujan cimata ku Nyi Santiwangi alias Nyi Sarikaya didadarkeun. Alatanana panjang lebar yen maneh disangka jadi orai siluman nyata orai bodas teh. Tapi kahirna ngejati sarakan jadi kata langsara. Ngerasa nyeri turaheut batin babakuna ngakun jadi salaki. Sajaba disangka jadi siluman teh salakina nu katelah Cep Hamidan boga di pamajikan kanu ngaran Nyi Mas Cuhaya. Nyaku dasar eta nu matak Nyi Sarikaya ngejati sarakan sasat menangkan nyerian babakuna mah dinu jadi salaki. Padahal keur Cep Hamidan kuring ngusir lain ngujorojoi ngusir anu murni, tapi benang disebutkeun percaya teuing yen Nyi Sarikaya jadi orai siluman bodas. Ari katamah-tamah tatanggana meni ibur pada nyebutkeun Nyi Sarikaya pamajikan Cep Hamidan atawa anakna Basukri jadi siluman orai bodas. Tutas Nyi Santiwangi alias Nyi Sarikaya cumarita panjang lebar. Gauk cerik bangunukannya nyerian. Kitu deui Basukri bapana carindakdak. Atuh menang sawatara jongjongan masa urang ge eueuh nu cumarita estu ngajadikeun simpena patempatan. Ukur sorat Uraes jeung papengeng nu kadenge meniteurit jeung ricitna manuk gole jera dina dahan tangkal muncang pipireun imah. Teu lila Aki Kalajaya tumanya bari ngarewet ka Basukri nu keur tungkul. Nya kitu Eyang Agus cenah si Nyai disangka jadi orai siluman bodas tur pada ngusir.
Leres sepuh simkuring percanten pun anak janten siluman orai bodas sumun. Bire kapungkur si Nyai sareng biangna kawalungan ngado nyeusehan sareng ngumah wadah. Nya harita biangna si Nyai lulumpatan kalawan meuni haruha hareho. Kalayan hari weus nyebutkeun si Nyai janten orai bodas. Barang kusim kuring sareng kuminantu dibujeng kawalungan teh. Leres we dina luhur batu ageng aya orai bodas alaga geuleugeg. Teu kantos lamingong aya sora istri tanpa tinga. Barisa sora pisan sareng pun anak mung ditujukeun ka minantu. Nyebatkeun pileuleyan kalayan munut dihapunten sagala. Tos aya sora kitu malah si orai bodas teh teu aya. Teu kantos satengah sasi saparantos anu janten mantu kagungan deui istri. Dina hiji dinten nantuang sul tos aya kaperyogian. Di jalan gok tepang sareng pun anak nuhun sareng Nyi Sarikaya. Anjeunna sasauran bari nangis wawartos tos dirorompok nanging diusir ku garwana tilas mantu. Atuh dicariosan wayahna geura mulang deui ka alam hidup. Nu geus maranti ulah rek surup sumalinung ulah rek ngaganggu ulah nemongan. Sabab hidup geus pina alam beda wujud kitu sepuh. Nya anjeunna teras ngaleos kalayan teu penak-penak deui. Heuleut 2 sasi berek biangna pun anak ulur dugi ka ngantunkeunana. Kumargi simkuring ngaraos tumarumpang cicing sareng tilas minantu. Engana carios simkuring mios disarahkan maksud bade milarian padamelan. Nanging batan menak padamelan malah ngadon opruk-aprukan simkuring teh kata rajang ulur. Nuju reureuh bari ngararaoskeun panyawat kapenak ieu kupun incu. Harita mah teu acan terang anjeunna teh pun incu. Terang-terang soteh saparantos dicanak ka bumi Eyang Jayagiri. Neme menak raratanana. Enjingna simkuring pirajeunan tumaros ka Eyang. Mau naroskeun leres henteuna pun anak anu waksta Nyi Sarikaya janten siluman oe bodas. Ai saur Eyang teh tuang putra mah katinggalina mah cenah aya keneh. Nu janten siluman orai bodas mah murang kali istri nu sanes. Nyaeta murang kali istri disihir ku hiji istri tengah tubuh. Mali eta istri nu nyihir teh keng disangemkeun ku lawargi keneh simkuring. Atura simkuring emut ka mertua sumuhun ka ibuna pun bojo jenengan amu ucit. Umargi panasaran enjingna ye pun incu disarengan ku rerencanganana duaan mios kasarakan tilas mertua simkuring. Kalresan kapenak kalayan menak gambaran ti jenengan amu ucit teh nu anjeunna teh nuju teu damang. Saur amu ucit teh nu janten orai bodas mah sanes Nyi Sarikaya asli. Disihir sote rupina sami sareng Nyi Sarikaya seolah-olah Nyi Sarikaya asli. Mun pun anak disalametkeun supados ulah diganggu ku jenengan Sujai. Tah kitu riwayat nama sepuh. Kaleresan simkuring ayeuna tepang sareng pun anak wasta Sarikaya. Nya ieu pisan nu ayeuna ngadahup ka pun incu upami kitu teh mah pun incu nikah ka bibina. Cek Bah Sukri panjang lebar nyaritakeun perkara Nyi Sarikaya anakna. Ku ayeuna katerangan kitu ti Bah Sukri keur sagara jadi ruas. Kalawan nyarita bari ngareret ka aki kalajaya nu keur tungkul. Kumaha akibat kieu geuning mun abdi teh nikah ka pun bibi. Eta kumaha pangemut aki na moal janten dosa abdi nikah ka pun bibi. Ari jadi dosa mah moal Agus. Kahiji dumeh teu pada-pada apa tur pada-pada teu taliti tumanya turunan. Boh Agus ka si Nyai, boh si Nyai ka Agus. Malah lain Agus jeung si Nyai wae nu teu taliti dalaki ge sarua teu tumanya ka Agus ka anak sanak saasana. Lamun si Agus nyaritakeun ngaran inung bapa piraku si Nyai teu apal ka ngaran inung bapa Agus. Yen ngaran inung Agus teh lanceuk si Nyai. Ku dasar kitu tong jadi pikiran sieun kitu sieun kieu eta mah sabab sarua pada teu apal ka baraya.
saja batik itu perkara jodoh pati bagja cilaka teu bisa ditangtukeun ku sing sabae oge nu kasebut ku manusia angin Allah nu maha uningan. Manusia mah kana naon perkara ukur ngabogaan kahayang jeung pamenta atawa cita-cita dan nangtukeun mah Gusti Allah. Pokona mah aya paribasa jodoh lir ibarat pati nu matak geus tong jadi pikiran keur si Agus boh keur si Nyai. Mana kitu ge geus jodoh pasti tur aya tapal adamna. Da lain si Agus wae jeung si Nyai wae nu boga jodoh ka baraya atawa ka dulur. Ngan keur aki can kadenge ari adi lanceuk sakanung kawin mah. Geus ayeuna mah Nyai geramen tadi hampura kalinya kasih Abah ulang inget-inget kana kanyerian nu meh baheula Nyai diusir. Lamun diusir teh maka lawan disangka Nyai jadi siluman orai bodas. Mana kitu ge nu jadi bapa jeung salaki Nyai teh teu nyahoeun. Ye nu sarupa jeung Nyai disihir ku urut mitoha si bapa. Meureuh Nyai teh kasebut uyut. Atuh deui kitu deui keur akina si Agus ulah boga rasa nyeri dume salila di dieu teu ditarik teu ditakon ku si Nyai. Oge kudu ngahampura tur asak jeujeuhan. Sabab tadi ge kolot mah kasebut inung atawa bapa kudu lair aisan landung kanungan lega sampalan. Cenah eta si Nyai teu narik teu nakon. Dume Abah nanyangka siluman tur luas ngusir. Pek geura silih bebaskeun kadinya tina sagarupa kasalahan atawa kahilapan. Ongkos sifat manusia kabege sok aya nu kasalahanana atawa kahilapanana. Da ngaranna ge manusia. Kitu bener wae lain malaikat, salah wae lain setan. Ongko anu bener sok aya salahna, sok aya pohona nu salah rajin aya benerna. Ceuk Aki Kalajaya nyaritaan kanya Nyi Santiwangi alias Nyi Sarikaya jeung ka Basukri. Atuh geus kitu mabluk Nyi Santiwangi nyuuh kana lahunan Basukri bapana kalawan sanduk-sanduk menta dihampura bari ceurik. Abah, hapunten abdi lahir tumakaning batin Abah. Hapunten abdi rumaos abdi tos ngajaheutkeun kana mana Abah. Kitu pokna Nyi Santiwangi tuluy ngaguku. Nyai anaking dihampura lahir batin ku Abah sawangsuna jadi Abah kudu dihampura ku hidap geulis. Rumah sabah heula Abah ngusir Nyai kalawan nyangka ka Nyai jadi siluman orai bodas. Lamun Abah nyaho mati tadinya uyut hidap nyihir hiji budak awewe nu asana tina orai bodas. Piraku deui Abah luas ngusir tur nyangka kitu kanu jadi anak. Temal Basukri bari manehna ge murag-muragkeun cimata kalawan pokna deui. Memang lamun dipikir ku salancar mah keur uyut hidup beunang disebutkeun. Aya salahna aya benerna. Ari salahna boga tarekah kitu teu cacarita boh ka Abah boh ka inung hidup. Ari benerna nyaeta tadina mah menyalametkeun Nyai bisik dikawin ku ngaran Sujai. Atuh sim kuringan nuhunkeun ka sepuh ku ayeuna pun anak dirawatan ku salira. Nu tangtos pun anak salami di dieu ngarepotkeun sagala rupina. Oge ulah kirang-kirang ngahapunten direrepot ku pun anak. Ari keur Aki mah tadi ge geus dicaritakeun. Teu boga hate geuneuk maleuk-meuk nu hartina estu ridho lahir batin. Nu matak geus ceuk Aki ge abahna si Nyai. Ulah rek incah balilahan deui di dieu komo kieu nu jadi incu jeung anak. Aya di dieu tur bisa tepung jodoh. Geus Nyai, repe anggur sinegerakeun puji syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Ku ayeuna Nyai bisa tepung jeung nu jadi bapa bari pada-pada aya dina kasalametan. Jung ka ditu geura nyangu ayeuna mah Nyai. Mangka nimpan poe geus luhur kitu bisi abahna lapareun. Ke Aki mah reka kebon heula sugan aya alaeun. Ceuk Eyang Kalajaya muniang nangtung tuluy init ka kebon. Teu kungsi memenitan Basukri turun nuturkeun Aki Kalajaya. Ceuk pikirna bisi Aki Kalajaya boga alaeun rek dipangmawakeun. Ari Nyi Santiwangi ngaleos ka dapur rek nyangu nu aya Lintang Sagara jeung Kimenon nu tuluy ngobrol. Ngaso heula sakedap para wargi, ngaso.
parawargi anu mulia, kumaha terasna ieu dongeng teu kaning cenah sagara nikah ka bibina kitu. Nah bibina leres ieu parawargi atuh aya kena pertarosan. Nah leres bibina nah sanes mangga urang teraskeun parawargi. Nyi Santiwangi ngaleos ka dapur rek nyangun waya lintang sagara jeung Kimenon tuluy ngobrol. Aduh nyan geremang mah ya ngadengi keterangan kitu ti si Nyai jeung ti abahna Nyai kasebut akina Agus asa dina dongeng, namun dina dongeng teh di radio sajabati kitu asa jauh tina ukuran anggang tina gamaran si Nyai jeung abahna bisa tepung deui. Maka ninggal lakon sabulan 2 bulan teh atau satahun 2 tahun tapi kaya 12 tahun ngan eta meureun ku kersana kaburahan jeung kawenangan Gusti Allah. Hari kata mah Agus boga pamajikan sasat kabimina landes ti Inung. Aduh nyaan nyamang tomboroning mang sanajan kuring ge sarua teu sangka baris tepung jodoh jeung jadi bibi ngan akhirna keur diri kuring jadi ngarasa dosa. Mang ngarasa dosa kumaha Agus? Kimenon teu nya nu disebutkeun asa dosa teh lain ku perkara kuring kawinkan jadi bibi ngan ngarasa dosa ka salakina sabab nurutkeun katerangan teu jadi aki. Pemajikan kuring can diserahkeun ku salakina sabab nurutkeun katerangan kitu mah pemajikan kuring teh ngejat tina alatan disangka siluman orai bodas. Kumaha lamun seug jaga ninggeto diparengkeun kanyahoan diri kuring kawin kan jadi bibi. Saleuheung lamun salakina gok patepung jeung kuring aya dina kasadaran tur manehna ngarumasakeun salah dume saolah-olah ngusir pamajikanana. Kumaha lamun teu sadar bari manehna ujug-ujug ngayakeun tindakan we ka dari kuring. Disangka kuring nyewat pamajikanana teu dilawan pasti diri kuring ripuh. Ari dilawan kana pasti nimulkeun cilaka ka saurang. Enteng naraga cacat beratna tuluy palastra. Sedang kuring geus embung ngalaman diributan jeung saha-saha oge. Sabab geus kaalaman tur karasa diributan teh eueuh untungna. Nu puguh marugi we nu aya bari nyanangan dosa lamun nepi ka batur cilaka teh. Ceuk sagara boga pikiran kadinya sieun patepung jeung salakina Nyi Santiwangi nu ayeuna geus yakin Nyi Santiwangi teh si horeng Nyi Sarikaya. Waktosna seueur.